pemilu cing apik cing talitinya nya istihoroh heula minimal dek milih teh ame aya dina ridho Allah keun bae urusan keok jeung menang mah dadek jeung keok dek menang ge anggar we aing mah dalang juga menang ieu der urang jadi naon henteu dek menang dek itu oge kan minimal urang aya di pihak nu mana aja minimal ari urang istihoroh heula mah tos nyangakeun ka Gusti Allah pan mameh kabiling suara dek nojos teh bismillah kade nya ya Allah paparin pituduh abdi bade nyoblos pemimpin abdi bismillahirrahmanirrahim jos najos ta bobolehna kieu mah gamar gitu insyaallah aya urang mah sieun mana we kuaing tojosan kabeh atuh gagal gitu mah golput ulah umat Islam kade ulah golput abdi ngabejaan lamun umat Islam golput LGBT sekuler segala rupa bakal naik oke ya nu ngewa ka Islam suarana bakal naik oke bakal mimpin ka urang dikendalikeun ku manehana naik teh hukum dikembalikan ku manehana sabab kursi dieusian ku manehna mata umat Islam kade ulah golput sok datang nyoblos we umat Islam teangan sesuai hati nurani tong ngagoreng calon da kabeh jelema boga alus boga gorengna goreng mah nu goreng we nya aya alus heuh dalang da alus mah kasep heuh dalang euy tah gitu tuh arahna jang bina-bina teuing cabah jeung hayang nginum deh